أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hirup di dunia orang pasti bakal diriksa bila mana erek digebrus karena kahinaan, Allah bakal nyegal karena hiji hal anu bakal timbul jadi hina. Pamit tos adina ridho Allah. Baik itu di akhirat oge sami, ari ngaranna tos adina ridho Allah mah nikmat moal aya masalah. Di neraka moal panas sabab aya ridho Allah. Ayeuna malaikat anu tukang ngajaga neraka pan teu panaseun. Naon sababna? Sabab dina ridho Allah. Di dunia bae lamun bete aya ridho ti bagian pihak-pihak anu berkaitan itu henteu enak, tapi lamun aya ridho betah anu jaga penjara pan, tapi lamun bejama diasupkeun kana penjara itu pan teu aya ridho, waduh sabulan ge geus kekerepekan, sapoe asa sataun terusna teh komo sabulan asa wah, itu akibat teu aya ridho. Tapi lamun ridho mah tuang aya, leuit aya, tiap bulan digaji pan gitu enak, henteu disiksa. Tapi lamun teu ridho mah tos diasupkeun ka penjara, ngising di dinya, kieu di dinya gitu. Dahar di dinya, Tah urang harapan mudah-mudahan urang sadayana salamna dina rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala.